Tunduk keneh gening olahraga we heula mete tunduh ah. Siga si Udin itu teh. Udin, geus di mana euy? Kudil. Geus meuli surabi dia. Oh, geus meuli surabi. Mana ari surabina? Nya beak atuh. Naon kudil hayang? Nya hayang atuh. Meuli we olangan. Dasar nu ebel. Udin, reka stadion moal. Moal ah, pasti nage pinuh di GBL anak moal balik. Nya oge sih. Komo nu maena Persib jeung Persibaya pastina pinuh pisan. Nya matakna mending nobar we dia di imah Udin. Ayo wae kudil mah. Nya geus Udin rek balik. Omat lamun rek nobar mawa beasnya. Keur naon Udin beas? Nya keur dahar atuh, sakitu sok meakeun wae dahareun si laing mah. Oh, ge sih. Rek ka mana Jang? Rek lalajo Persib Pak. Lalajo di mana? Di ten si Udin Pak. Oh, nya atuh. Emang Persib jeung mana mainna? Mainnya bapak teu apal. Lamun bapak apal moal nanya atuh. Oh, nya oge nya. Persib jeung Persibaya di stadion GBLA. Naon bapak rek milu nobar? Moal milu bapak mah. Soalna bapak rek indit. Indit ka mana Pak? Rek ngising. Geus 2 poe teu ngising-ngising. Dasar, lamun lain bapak dipalidkeun ka Cikapundung. Kamana si Kudil teh can datang? Moal jadi kitu ka dieuna. Asa sorabel eta teh. Saha? Asup we gandeng mencetan bel eueuh gawe pisan. Di mana heula Dil karek datang? Teu di mana-mana, langsung ti imah ka dieu. Oh, sugan teh geus di mana heula, pedah we lila. Tadi ngawangkong heula jeung Bapak Kudil. Oh, pantes atuh lila. Uing batur tah tadi. Emang kamarana si Idin jeung si Abah? Ka GBLA lalajo Persib. Pantesan sepi. Gaya si Abah lalajo Persibna ka stadion euy. Itu gerak kunaon jol penalti. Udin, asup moal ieu jol penalti kieu. Teuing atuh, daing lain dukun. Ancang-ancang. Japret! Area Surabaya berhasil mencetak gol terlebih dahulu. Seperti apa yang dilakukan oleh Bali United di pertandingan pertama. Catatan tersendiri bagi lini belakang Persib. Nya, cek Kudil ge asup. Bae we dalila kene waktuna oge. Sok udag terus. Udag ajong wasitna. Oper atuh. Sok langsung tajong. Salto. Terus Heden bolana. Tong, kita lihat berbahaya ini. Kuipers dan Ciro Japret. Victor. Victor. Masuk. Dan kembali terulang. Yes, gol. Ade euy ngasupkeun. Hiji-hiji dia. Asup deui siga nama dia. Kudu asup deui atuh Din. Sudah dilakukan. Berbahaya ini. Asup deui
Kalau tadi Konevo, kali ini Kuipers. Yes, asup deh dia. Dua nana Udin di Heden asupna. Asupnya dia. Asupna bisa gitu si eta. Terus bawa terus. Lompat, bawa terus balna. Sok centang didinya langsung. Ciro Alves, Ciro pemain mal ini. And he did it with his style. Dia lakukan dengan gayanya. Gol pertama untuk Persib dengan caranya yang memang terkenal, yang dinanti-nantikan, melakukan dua cekan, melakukan pergerakan indah, dan kali ini ditambah tangisan. Ye, sore. Gol. Asup deui euy, asup deui euy. Menang euy, menang. 3-1 Udin. Madep lah Persib. Persebaya 1, Persib Bandung 3. Jadi skor akhir dalam pertandingan malam hari ini. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Udin, rek balik danggosan Persibna oge. Kamana atuh dia? Kalem we padahal mah. Puting Udin. Cek saha beurang. Sok atuh rek balik mah lain gara-gara jug. Tuh balik dasar botak.